Sampurasun Sobat Caki, tepang deui sareng Teh Mai dina acara Caki Carita Kitab Suci. Sobat Caki, kumaha kabarna daramang sadayana? Teh Mai berharap sadayana sehatnya. Sareng di Teh Mai oge di ayeuna dinten ayeuna sehat. Matak tepang sareng Sobat Caki di bumi. Nah, Sobat Caki, ayeuna Teh Mai bade nyaritakeun kisah tentang Ibrahim. Nah, pasti Sobat Caki terang kan saha Ibrahim? Tah, kieu caritana. Dina hiji mangsa Bapak Ibrahim disauran ku Gusti. Anjeunna dipiwarang angkat ka negeri anu dijanjikeun ku Gusti, nyaeta negeri anu subur sareng makmur. Nah, baru Sobat Caki, Bapak Ibrahim teh henteu seueur emutan, anjeunna teu seueur nyarios, anjeunna tumut ka Gusti. Anjeunna angkat sareng istrina nyaeta Sarah sareng alona nyaeta Lot. Dinten harita teu acan aya kendaraan. Bapak Ibrahim angkat sareng Sarah sareng Lot sareng harta bendana nyaeta domba-dombana, sasatoanana seueur anjeunna angkat lalaunan mapai ka hiji negeri anu dijanjikeun ku Gusti Allah, nyaeta negeri Kanaan. Nah, Sobat Caki, Bapak Ibrahim sareng Sarah sareng Lot dugi ka negeri Sikem. Nah, didinya ditingali, wah ternyata nya eta negeri teh subur makmur, caina seueur subur, seueur tatangkalanana. Didinya Bapak Ibrahim teh langsung ngadirikeun mesbah, anjeunna langsung muji ka Gusti, anjeunna nyembah ka Gusti, muji syukur ka Gusti. Nah, Sobat Caki, urang teh kudu jika Bapak Ibrahim tadi, urang kudu tumut ka Gusti Allah supados urang oge kenging janji-janji Gusti nya. Nah, dinten ayeuna urang kedah getol baca kitab suci supados urang ngerti naon janji Gusti kangge urang-urang sadaya. Sampai di dieu carita kitab suci dinten ayeuna, tepang deui lain waktos. Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.